naon Mi? Apa maneh ayeuna aya di rumah sakit keur dirawat. Ngabutuhkeun duit 5 juta. Astagfirullahaladzim. Duitna kudu aya minggu ayeuna Sep. Ya Allah, kudu neangan ka mana duit sakit itu selama saminggu. Santos Mi, ki ku Asep diusahakeun. Doakeun we ku Umi, mudah-mudahan Asep aya milikna. Sep. Semangat. Omat lur, ciri hate nu sehat mah bungah ningali hate batur nu keur bungah, sedih ningali hate batur nu keur sedih, neuleuwih hate mah bisa ngabungakeun hate batur nu keur sedih.